Saur junjunan qala sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ari cinta kana dunya eta teh mangrupikeun huluna kepalana naon sakabeh kagorena. Ayana tukang maling kulantaran cinta kana dunya, ayana tukang zina kulantaran cinta kana dunya, aya jalmi anu ngaleueupin minuman keras asalna tina dunya, aya jalmi nu tawuran asalna tina dunya. Ku bakating cinta kana dunya hilap ka akhirat. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali nuliakeun wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin pabugduha ra'su kulli hasanatin. Upami teh mah cinta na kana dunya teh mangrupikeun pondasina atanapi huluna sakabeh kaawonan, maka teu mika cinta atanapi bendukna kana dunya teh eta teh kepalana sakabeh kasayang. Urang hoyong midamel kasayang tapi teu tiasa batur sodaqoh, urang teu bisa sodaqoh, berarti dina hati urang aya naon cinta kana dunya. Batur bisa ibadah, urang teu bisa ibadah, berarti urang dina hate urang aya cinta kana dunya. Ti isuk jedur tepikeun ka jeder teu aya waktu jang gawe we. Teu aya jang istirahat. Teu aya jang waktu ibadah. Poho kana ibadah. Oh berarti urang geus cinta